nuang pil KB atanapi suntik KB anu alesanana hoyong full salamisasi Ramadan ngalaksanakeun saum secara sempurna tanpa di luar Ramadan gaduh kodoaneun. Eta kumaha hukumna? Nu kapenak kusim kuring masalah hukum suntik KB ketika memang tujuanana kanggo memperlambat kaluarna masa haid salami sasi Ramadan. Itu hukumna wenang. Selama aya penilaian, aya pemeriksaan konsultasi saur dokter teu matak bahaya. Tiasa ditempuh. Janten kedah aya konsultasi musyawarah kumaha hasil pandangan dokter, pandangan medis. Pami numutkeun medis ukuran jami nu sapertos anjeunna ningali kana kondisi kesehatanana cocok upami disuntik KB teh moal matak timbul madarat. Lamun memang hoyong leres nyasok teu nanaon meunang. Ngan ketika matak timbul madarat pan sok aya istri teh sanes hiji dua. Tina sabab disuntik KB teu cocok nu akhirna mengganggu kana siklus masalah haid pendarahan. Nu akhirna kadituna karah janten istihadoh ngaco. Masa haidna teh ngaco. Tina lantaran ngaco masa haid nu akhirna ngaganggu kana urusan ibadah. Makaning hese urusan istihadoh teh dinanangtoskeun mana getih haid mana getih istihadoh. Eta itu diantawi salah sawios efek nu matak janten madaratna. Matak peryogi konsultasi heula sareng dokter. Ayeuna kumaha upami tujuan suntik KB teh da ieu mah murni supados teu gaduh deui murang kalih. Nah, ngarujuk dina kitab Fathul Muin ketika aya jami nuang lanong atanapi suntik KB kumaha wae perjalananana nu tujuanana supados liren alim gaduh murang kalih deui secara permanen, secara total. Matak rutin disuntik, maka itu mah haram jelas. Ngan ketika tujuanana mempercarang, memperlambat, henteu teuing sebatas makruh. Makruh disuntik KB na teh. Kitu panginten anu kapenak kusim kuring mah. Anapun kirang langkung nama mangga tiasa di komen ditambihan aya kitu kieu sok anu gaduh pendapat kitu, gaduh pendapat kieu sharing sasarengan bilih aya kirang hapunten manfaatna mugi dugi kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.